sadayana penggemar Abah Yana nu aya di YouTube nu di mana ayana wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panginten ayeuna teh dinten Jumat berkah teh gitu nya. Alhamdulillah dinten Jumat ieu teh kasumpingan dalam Atep Bratasena gitu nya. Anu ti Cimalaka nya, lepangan nya Atep. Sareng Kang Dimas TV pangintennya gitu. Lepangan Kang Dimas. Ya, alhamdulillah tiasa silaturahmi deui sareng Abah Yana di channel Kian Scrap. Abdi ti Kang Dimas TV alhamdulillah baraya sadayana tiasa dipatepangkeun silaturahmi dina ieu patempatan sareng salah sahiji nonoman ti Sumedang anu mangrupikeun dalang oge bah ya. Alhamdulillah entos aya sabaraha dalang ya anu dongkap ka dieu ngajalin silaturahmi panten anjeunna migaduh oge channel nya teh naon namina Cipta Pujangga. Jadi tiasa kanggo baraya sadayana anu seneng kanu budaya kanu terutamina wayang golek tiasa di subscribe sareng tiasa seneng oge kanu horor bisa ada di Sintrek channel abdi. Di abdi ayeuna entos majeng di kanu Saya wayang. Tah panginten ayeuna mah bade tumaros ya ka Kang Dalang ya, Kang Atep. Tos sabaraha lami janten Dalang? hari diajar mah fokusnya diajar gitu Mohon. di keluar STM tahun 2012 Lumayan lami oge nya. dari sekolah mah karena di jurusan seni gitu di mesin otomotif dari Lulus duka islami gitu nya. mohon dengan duka di bagian aya kumaha gitu nya Janten ayeuna mah ngabengkel wayang pangintennya. gitu nyambungnya karena wayang tos teu aya kan mau naon otomotif nama hilangkan gitu Kan wayang ayeuna wayang fokusnya Mohon salam baik ka sadayana ka penggemar apa pangintennya anu nya disebatkeun di Cibuluk, di Tasikmalaya, anu di Cianjur, pangintennya di Bogor, di Purwakarta, Padalarang. Sadayana we pokona mah salam ya ti sadayana ya ti Kang Dalang Atep sareng ti Kang Dimas. Ya. Tah ieu panginten pesanan Pak Haji ieu punten ya abdi tara dalami da kumaha da sanes kana mau bala-bala. salah seueur. Nah, oke lah dinten Senin beres. Dikintunkeun Pak Haji ge. Mangga nyarios. Abdi teh pangintennya kusaba bereus kanu budaya nya salah sawiosna hoyong mengenal kanu karakter wayang panginten abdi teh yang ada Suwanten. Mohon Ada Suwanten ada janten Suwanten lah. gitu. Ada Suwanten pangintennya mohon. tadi mana cepatnya Mangga boleh. mangga bade aya abdi mah gitu itu nurutan kanu sanes misalkan surat cepat bisa aya nama sebuah asyaf gitu nya nuturkeun henteu apa mah jadi saujuratna suantan nyarira gitu Teu diaya-aya gitu. Jadi aya-aya Rira gitu, pangintennya nya. karakternya Rira pangintennya. kayaknya kieu we dewek mah gitu alah wah itu di alhamdulillah urang teh ditepangkeun gitu nya sok sanajan berjuang udah gede haja-haja maksudnya tapi alhamdulillah kemarinan naon yuk ka para wargi sadayana anu di mana wae tah bilih aya nu perjogi ieu mah wayang gitu nya biasa tak aya ka pangarsihan Bapak panginten wah mantap pokona mah kira apa tinggal apa eta wayang eta teh tuh cocok pisan pokona mah ieu mah mangga tiasa langsung we dikontak ka anjeunna anu perjogi anu bade mesin mangga tiasa ya Aya epot teu tan baruan Yo. gitu. baruan yo Oh aja bang, mengepot teh bade tahun baruan ka mana ya bade diciceleun ka wae atuh nepi. ada di dia we da buat ayeuna mah keur kieu hese yang mangu oge lain naon pemana masih ini bubarkeun we Tapi insya Allah ya nama datos aman insya Allah. iya mudah-mudahan we itu di tahun 2020 hiji itu jadi naon tahun pamungkas yang si Covid dah. Duh, sebalan kurang ajar.
Jadi cewek henen di jero kotak. Padahal biasanya ya tahun baru ya kan. Tahun baru acara nepikeun ka parabutan. Ayeuna nama murah parabutan hiji ge susut. Hese. Hese mah. Hese. Atau ngiring ya ka iya tuh ka Kang Dimas ngiring ya. Urang eta lah. Ya kali-kali urang eta nya. Urang ieu Urang non milariran randa. eta mah Milari. tong dietakeun eta mah do. Tapi di bumi kieu atuh Bisi power eta mah kieu eta mah japri. Jamprinya. Irahayu kan imah saya acara anu eta rada naon? Abdi mah aya acara teh ayeuna ge hayu wae. Hayu. Ayo ayeuna. Urang milarian naon? Anu rada tegang-tegang lah. Tegang apa itu yang tegang? Ya, jadi Aya suanten Gatot Kaca kumaha Gatot Kaca. Udah ngagerem beurnya. kira rada pada Gatot Kaca mah. Aya wayang. Oh iya mah sanes gini. Ya gitu meureun. Ada eta ya gebok mah asa bingung kan. Nya Heeh. Kudu naon? Fokus kumaha. kita biasanya kedah aya siga penghayatan seperti musik lah nya. Iya, nah, Penghayatan ngaruh. Ya panginten dalam oge pangintennya kan biasanya rios teh tergantung wayang oge, tergantung wayang. Kan wayang teh aya anu sieuran nya. Iya. Opangnya anu sieuran mah wayang teh kudalang teh. Oh, wayang teh ieu tiasa rios. Iya hirup gitu. Hirup gitu. Tak itu pangintennya. Iya, Nah, gitu sarasna mah. Jadi itu bisa gawaya. penampilan tinu wayang teh memang pengaruh sekali. Pengaruh pisan. Pertos cepot ya itu sadayana cepot teh. Kadang-kadang dalang ke bingung ya suara cepot kita kumaha ya pengaruh pisan tinu wayang. Iya dina teh rupi banget nah gitu ta ya nu ayeuna mah asa kumaha gitu kan aya wae gitu. Di ari dalang mah pangintennya lebih perlu kanu pendalaman karakternya. Mohon. Ya, penjiwaan karakter, bahasa. penjiwaan terus masuk kanu HP urangnya si penjiwaan eta teh insyaallah urang tos di panggung mah. Tapi da emang abi nuju kapungkur, nuju latihan sang nuju main emang benten. Sisi Tapi mana dia Kang Dimasnya sebagai pengrajin mohon. ada mau wayang teh. Oh iya wayang teh bisa nyarios henteu. Tak sami juga dalang. Juga dalang sami gitu. Maka pemikiran teh oh iya telah dikeureut deui ieu wayang teh tiasa nyarios gitu. Gitu sami eta ge. Dan panggitan penjiwaan suara mah ayana di dalang gitu. Ai pengrajin henteu tiasa sih nyuantenkeun mah tapi apa oh iya karakter wayang teh suarana seperti kieu. Nah gitu Kedah biasanya. aya sarian Ya, mainnya wayang. Ya ada sebabnya kedah aya sieuran. Aya ngaruh yang gitu kan. Nah ieu sanaos ieu teu acan di peleng ieu. Ya, terus katinggal hirup. Pangitan. Terus katinggal hirupnya. Tinggal hirup. Terus aya simaan. Walaupun itu teu acan di panonan gitu, tapi terus katinggal hirupna gitu. Jadi karakter Bismana teh tos katinggal. Itu nembe cet dasar panginten Bang. Ente ieu mah tos Kantun kantun ini sih. Terus tinggal di pelengnya. Kantun di tulisan. Kayak bagian Kang Apet meureun dengan tulisan mah. Biasanya. Insya Allah belajar bola mah ka abdi we lah. Iya yang diajar ge. Iya. Tapi karena rasa ka Cicalengka nya insya Allah. Iya. Mangga. Tapi abdi teu tiasa saya juga nu sanes. Mung sakieu lah ieu teh kabiasaan. Iya. Kecuali upami hayang pulangan misalkan hayang lakung sae nyanak contoh biasa dulu. Contoh. Yang jika dia pulangan biasa insya Allah. Itu pas rasa ya. Terus ketinggal hirup itu pemilik hirup teh mah. Iya, abdi bari teu maros ya Kakang Dimas ya. Wah, tegang Mendalami masalah namanya uji nyali naon sih sebatna teh. uji laki. Jadi laki-laki banyak diuji. Tos lakni eta teh kumaha? Ari abdi mah tertarikan horor mungkin Tah horor di gitu. salah satu kegiatan awal tebahnya. Tidinya abdi kantos sutradaraan teater ternyata aya salah sawios penampakan saurang teh tapi
Abi berpikir gaib biasa dipikir secara logis gitu. Ternyata saat tos ditelisik aya salah sahiji murid dia rancangan pemain teh kan kata mah nu beredar di nu video teh saurna teh sanes juri tapi abi kalarasan beberapa jam sebelum pentas tapi emang pendak sarang anu sakit puyeng bade pingsan di abi diajak ka luhur terus saya cicing di dieu ternyata ya penonton video ke video wujudnya si Kunti jadinya abi lebih seneng kadi ngadamel channel lah tadi nama kanggo forum ngaklarifikasi video eta video nu beredar di masyarakat di siswa di sekolah-sekolah ternyata kadi asal ada enakeun oge gitu ngaklarifikasi ya diperdalam deui jadi sanes milari juri kan saukur hoyong ngaklarifikasi laras atau henteu sih gitu. Tapi ayeuna mah kan asalna Kang Dimas official ayeuna jadi Kang Dimas TV abi memang ayeuna nuju hoyong ngalebetkeun sapertos vlog horor terus teh salah sawiasna ayeuna terutami hoyong perdalam tentang wayang golek mah jadi hoyong ngajak balarea nonoman teh lebih mulai ngelestarikeun ieu budaya gitu tapi memang abi ge memang senang sih kan wayang gitu tambihan ku eta unggul tah eta nyalina nya lihat nyalina gitu. Ai Dan kadang-kadang kan upame horor kita mah nya kaseran jami mah nya pasti sieun heula. Sieun. Nya. kalau Ini mah nyalina masalah gitu. nyali perhitungkeun masalah keberanian abi ge jujur sok sieun oge kadang sok aya aya sieun oge. nya emang sok aya jadi ngalareskeun sugesti salares namanya sok aya suara Kunti ternyata setelah digali abi seneng oge kanu reptil jual beli hewan ternyata aya hewan anu suantana siga Kunti di sok aya anu sok aya jadi ternyata eta musang bulan diudag wah dijual mahal oge gitu misalkan aya anu horor-horor biasanya dialihkeun anu hal-hal komedi seperti aya kuyang wah pejitna ngamai urang ala jual beung hari Tah ieu Kakang Apep ya euna ngawitan ngadalang kumaha ya Kang Apep? ngawitan manggung gitu Ka mulai ka tarik janten dalang teh kumaha ya ngawitanana? Pan jurusan sekolah mah otomotif. dari asep mah ya ti alit oke kantos waktu siswa masih wah 3 tahun 4 tahunan terus gaduh wayang oke terus gaduh malahan sok ngibung-ngibing gitu terus aya gitunya kita pas SD lebat SD ku pergaulan luka kunaon nya ya hilap kemudian kana wayang teh cuel heula gitu cuel heula malahan ada sekolah kana olahraga gitu pokona mah teh aya we nu kuprak-kuprak wayang gitu teh henteu gitu pas STM nya SMK gitu aya rada ka eta deui gitu bangun deui nya emut ya kawit namanya dina YouTube nonton wayang nontonnya kira model anu tokoh-tokoh gitu mah emang tos terang di kampung kuring nu jual itu terus aya eta tau ieu ieu teh kieu nya tidinya diperdalam meureunna gitu pas mesti sekolah mah teu acan niat janten dalang ya paling aya nonton mah apresiasi gitu kami aya acara wayang di mana kosok nonton gitu udag gitunya ini ka udag mah gitu iya pas ka dieu pas keluar sekolah pikir-pikir kumaha lamun dileukeunnan gitu tanya ada nanaon oge anu bisa dijero beuteung gitu tanya kasarna mah meureunnan gitu nya coba-coba we gitu itu coba-coba Tapi katos ke guru dalang itu. kantos alhamdulillah Kasaha guru saha teh? guru mah guru anu disebutnya guru matuh nama ternyata almarhum Padalang Tariat Hidayat Sumedang guru matuh Ya nama masih nyolong teh. terus Saya almarhum kaki ya bagainya ayeuna mah ada buka-bukaan yang gitu nya. Tah bage kieu saras namanya. Da aya diajar ieu mah ti alit sih saras namanya. Jadi ti alit lebih ke bujangan. Ngadamelan wayangnya guru abdi teh Pak Haji Ade Maman. Tah guru ngadamel wayang teh. Sekarang Pak Endang anu ayeuna di Ciumbuleuit.
tah tidinya tos ngawitan akhir balik mintanya bos bujangan tah kabujeng nikah abdi riren gado padamelan dia seras nama abdi mah olahragawan seras nama kan olahraga apa olahraga tenis lapangan baru tenis Iya, olahraga masuk main bola gitu. kan main bola Ya, ya abdi olahraga main naon bola. ya masuk main bola, abdi mah masuk tenis futsal. lapangan ngan jika nama ayeuna bakal gantung reket jika nama abdi lebih cenderung kana wayang lebih Iya, fokus ya. goyang ya Abdi oge eta kanu seni mah duka kunaon hese hoyong eta kene ya. Nanti daripada ningakeun justru hoyong leuwih ngagali deui gitu. Iya. karena ditekunin teh memang abdi mah aya hobi di samping aya hobi teh nya rada kahartos rada kahartos Ya gitu. tenten untuk makan fisik lah ada olahraga abdi kan ayeuna kan usia tos sepuh nya kami olahraga wae mah nya Tapi sekali-kali mah meureunnan. Lah. Sekali-kali mah penginten. nya sakali-kali mah kedah Digas. can riren sih sarasna mah ayeuna oge nya nang riren teh tinggal witan covid hungkul riren teh masih kena yang ngajar sih tapi insyaallah nya eta mah keur olahraga we lah eta nah kitu panginten kami mas kang Atep ya ieu mah buka-bukaane asa ulah buka calan Untung baru tahu kita mah. bahaya terus abi teh hoyong naroskeun ka abah ieu nya anu di Cepengan ku abi teh rada menggoda gitu itu namina teh badong kan ya dong badong biasanya dianggap ku Gatot Kaca nah aya alat kanggo ngadamel ieu naon wae sih aya pahatna ti Jogja oh aya jadi satu teh set aya pahat khususnya aya patusus aya patusus eta teh aya pamit telepat mah aya 75 bijinya sana ieu teh Saset mungkin. jadi tapi saset nu di anggona mah teu seueur sih Iya. nu di anggona ieu teh da kiri kanan kedah saimbang wae kada sami Kada sami, kada saimbang. sami bahanna tinu tina kulit tinu kulit mata teu kabayang ieu hesena kumaha Di kadamel Jawa mah nu Praba nya mah teh. Praba Praba. Praba tapi aya oge nu ngadamel tina bahan sepatu sanes kulitnya juga Ya abdi kagungan begitu. ya eta teh Jika ini juga kulit tapi sanes gitu. Emang aya rupina mah juga kulit. juga kulit teh eta teh hasil ti Bandung teh Bandung ya. nya hasil ti Bandung lumayan awis ya eta Iya. Mung aya kegiatanna dina kacayan gitu teh. oh ya kayak lelesnya Henteu kumaha gitu henteu aya pengaruh. oh Kan aya dina kulit mah aya pengaruh kacayan saburukan gitu. ya gitu eta mah da pamit telepat mah teh bahan sepatunya Ya seperti gitu ada. jika 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 kulit imitasi gitu tapi mirip Iya. kulitnya jika kulit tapi karena tuh sanes. pamit telepat mah dibalur heula ku lem kayu pamit telepat Oh. itu sih keras jeung kana itu bahan nanti jadi naon disebut nanti kalep gitu naon naon deui kan alhamdulillah pangitannya dinu acara ayeuna parantos rengse parantos tiasa paamprok jeung hok patepang rarai silaturahmi dina ieu patempatan panginten abdi ngaturkeun nuhun ka abah atos diundang ka dieu Kang Atep abdi panginten salam kenal kasadayana panginten ka pemirsa YouTube-na Kang Atep Cipta Puja yang tong di subscribe terus tak ayayan subscribe sareng Kang Dimas TV Dimas nang GH kade pokoknya tong hilap di subscribe sareng ditakol tombol lonceng supados kenging setiap notifikasi tina video anu ku arurang diupload panginten kapayuna urang menciptakan video-video anu menyatukan budaya mengajak baraya sadayana lebih reueus lebih seneng lebih mikaresep kanu budaya terutami wayang golek hayu atuh urang rojong bantos pangrojongna klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.